Mitra pamirsa, sabada Mangjaya kamari namatkeun dongeng nu ti payun. Ayeuna alhamdulillah Mangjaya bade ngawitan ngadongeng carios enggal. Atuh para mitra, carios anu bade kasangakeun judulna Panjiwanara. Ieu para mitra sadaya Panjiwanara ieu karangan Koswara kitu. Atuh ieu dongeng etang-etang hiburan pangbaberahmana. Manganyangakeun judulna Panjiwanara karangan Koswara dina bagian munggaran. Para wargi anu mulia, sateacara dikawitan atuh para wargi ieu dongeng mung saukur dongeng. Ngan saukur dongeng para mitra teu aya kaitan itu ieu sareng sajabina. Padahal Koswara ge minangka nu nyusun ieu cariosna. Bilih ieu mah cenah aya kaleresan. Mung ieu mah namina ge carios fiktif atawa teu aya buktosna. Nyan aduh lain eta wae cenah kredit wae nu fiktif teh. Ieu dongeng nu fiktif no para wargi. Aduh ieu mah aduh lain pengajuan kredit wae nu fiktif teh cenah. Dongeng gaya fiktifna para mitra mangga urang kawitan carios nyamung judulna Panjiwanara karangan Koswara. Para mitra pamirsa, kocapkeun para wargi anu mulia nyaeta anu kasebut nagara Mandalawangi. Kasebut hiji nagri sugih mukti berat beunghar, subur makmur loh jinawi para wargi sadaya. Taya kakurangan, murah sandang, murah pangan, estu lain sakadar kacapangan. Tetela ngajadi kanyataan. Nyakitu deui cenah nu jadi papayung agung nagara Prabu Rangga Pandika. Prabu Rangga Pandika estuning adil palamarta dina nggoni ngaheuyeuh dayeuh ngolah nagara. Atuh taya codekana tur eta sang raja wijaksana naker dina nggoning atuh nata nagara ngajalankeun pamarentahanana. Ari Prabu Rangga Pandika kagungan dua garwa nu sami geulisna atuh sarua endahna. Nu sepuh jenengan Dewi Nawang Asih, nu anom katelahna Dewi Nawang Asri. Tur atuh eta garwa Kangjeng Raja, duanana oge sami atuh ngestona sami kaukumawulana. Nyakitu deui di antara aranjeuna teh estuning taya codekana akur naker. Dewi Nawang Asih nyebat rai antep naker ka Dewi Nawang Asri. Nyakitu deui Dewi Nawang Asri nyebat nage teteh ka Dewi Nawang Asih lir raka pituin bae. Ku ayana nyaksian dua garwa nu layeut anu akur baritara kadangu papaseaan tara aya pacogregan tara kasaksi parebut aturan. Puguh we hal eta teh ngadatangkeun hiji kabagja nu taya babandinganana kanggo Kangjeng Raja anu mawi salami rumah tangga estuning tenang tentrem taya codekana. Dina hiji dinten kaparengan kaayaan alam keur memejeuna endah. Langit lenglang taya aling-aling. Poe Rebo enjing-enjing harita Kangjeng Raja ngayakeun riungan merbayaksa di lebet karaton. Dina waktosna riungan harita Kangjeng Raja ngahaja ngangkir kipatih nagara nu katelah Patih Kunjaya. Nyakitu deui atuh kalersan anu aya garwa nu sepuh Dewi Nawang Asih
hari antara Dewi Nawang Asih sareng Kipatih Kunjaya eta teh Rai Raka. Kipatih Kunjaya Raina Dewi Nawang Asih puguh we haritama teu acan aya aturan nu aya kaitanana sareng KKN para mitra sareng nepotisme nepotisme nu mawi pantes we atuh Dewi Nawang Asih ngajak Raina kanggo ngadijenengkeun papatih di hiji nagara. Bari sareng Kangjeng Raja ku anjeun ge nya tujuanaker. Lajeng Kangjeng Raja harita sasauran titih rintih naker. Bari socana ngagiler ka Dewi Nawang Asih nu calik aya kiwaeunana. Nyimas Dewi Nawang Asih bojo kakang aturan wilujeng tepang sinareng kakang dina danget ayeuna nyimas make nyewatkeun wilujeng tepang terapangih gitu ya Raja sareng Permaiswari para wargi aduh ya mah heran kajeng wilujeng tepang sagala duka jika nama terapangih urang Raja sareng Permaiswari teh para wargi. Wah, cenah istri nama dua eta ai gunikna loba jadi. Aduh, para buah kilir sabulan sakali cenah. Da eta gunikna 40 leuwih cenah aduh ampun teh. Jadi we kieu para mitra dina waktos tepang teh. Kumaha atuh Dewi Nawang Asih harita teh para wargi sadaya. Bagja sareng bingah abdi teh kakang. Wireh kakang ngangkir jisim abdi kanggo ngiring ngariung dina danget ayeuna kaulanu. Nyariosna Dewi Nawang Asih estuning meuni halimpuna keur matak dedengil. Matak ngageleser kana cepil Kangjeng Raja teh lain bobodohan. Pantes upami Kangjeng Raja dugi ka meureudeuy socana. Kumaha damang nyimas? Pangesto kaulanu sawalerna kumaha ari salira kakang sakumaha nu katingali ku salira nyimas danget ieu kakang teh dina kaayaan sehat teu kirang naon-naon nyimas kakang teh sehat dina danget ieu teh dina kaayaan sehat atuh kakang teh ayeuna teh geulis. Hatur nuhun upami kitu mah. Atuh kantenan bagjana nu taya babandinganana kang jisim abdi mah kaulanu. Nanging naha aya pikeun saeunaon saleresna nu mawi salira kakang. Ngonang jisim abdi teh dina danget ieu bangun anu dinesna keur kaulanun kakang kajurung kurasa panasaran harita teh dina manah Nyi Dewi Nawang Asih lajeng naroskeun pamaksadanana Kangjeng Raja pangna ngangkir anjeunna. Kangjeng Raja dugi kagumujeng bakati ngarasa lucu wireh ningali polahna nyaeta atuh sikep sareng paripolahna nu janten garwa. Tenang heula nyimas, tenang gege ku kakang atuh. Kantenan we baris didugikeun ka salira. Ayeuna mangga calik heula sing tumanina. Margi kakang bade sumanggem heula ka Kipatih nyimas. Unyuk sumanga kaulanun kakang unyuk sumanga. Jisim abdi mah sejang ngiringan wae kana pangersa kaulanun. Syukur nyimas, syukur. Banget ku bingah manah Kangjeng Raja salami ngadangu kasauran nyimas Dewi Nawang Asih. Sabada amanat harita teh kanu janten garwa lajeng paneuteub Kangjeng Raja ditujukeun ka Kipatih. Nutita tadi ani prek payuneunana. Manco bari tajan kadangu anyarios naon-naon dapuguh diacan dipariksa ku Kangjeng Raja. Kalayan swanten anu ngagor mengandung wibawa lajeng Kangjeng Raja ngandika,
Kipati adik kakang Daud timalan kaulanun Kakang Prabu dipayunyi si abdi nyangakeun semah kawilujengan ka salira kaulanun sajabiti eta nyuhunkeun hapunten dina sabudaya kalepatan nu ageng nu alit nu karaos nu teu karaos kaulanun kitu Kakang Prabu. Pokna Kipati bari sababaraha kali nyemah sorana semu ngageter bakati ngarasa ajri. Ari soal kasalahan mah teu di anjeun teu di kaula Kipati. Tangtu aya kasebut jalma hirupana pokona mah tara salawasna bener. Dihampura ku Kakang. Nya kitu sagarupa kasalahan Kakang ge muga dihampura ku anjeun Kipati. Ngaso heula ngaso. Kipati harita teh cumarios deui. Ari palih dinya nama sami-sami we kaulanun Kakang. Mung nya kitu danget ayeuna nah aya pikeun senaon atuh saleresna. Kumawi salira Kakang Prabu ngonang jisim abdi kaulanun. Bari estuning dadak-dadakanaker kaulanun. Kipatih Kunjaya harita teh sasat para mitra sami sareng nganyimas Dewi Nawang Asih. Ngaraos panasaran wireha dina dinten ieu diangkir ku Kangjeng Raja tanpa beja tianggalna. Ari sanyana kapentingan nama kaula teh kanu jadi pamajikan Pati. Nyatana kanyimas Dewi Nawang Asih ngan ngara aya saksi jabati baris aya tugas khusus keur anjeun. Kumatak sakalian anjeun diangkir Kipati. Waduh, atuh bangun pohara penting na kaulanun Gusti. Disebutkeun penting bisa disebutkeun penting bisa. Disebutkeun teu penting oge bisa teu naon-naon. Pokona manu utama nama kaula menta kasaluyuan ti sarerea. Isaina mah atuh enga dugikeun atuh Kangjeng kaulanun. Laras eta teu lepat deui sakedik oge kaulanun atuh mangga geura saurkeun we kalayan terus terang. Kaulanun Kakang supados engal kauning aku sarerea kusanu salaresna kaulanun. Bangun geus teu sabar oge nyimas Nawang Asih harita teh miharep sangkan raja supados engal nerangkeun pamaksudanana ayeuna keneh. Para mitra anu mulia, harita atuh para wargi sadaya Kipati cumarita deui. Leres teu lepat sakedik oge. Mangga sumun. Saurkeun we ayeuna keneh kaulanun Kakang Prabu. Pokna Kipati Kunjaya deui meuni sami teu ngarasa sabar. Kangjeng Raja manggut-manggut sababaraha kali bari rutret harita teh. Paneteupna Kapatih Kunjaya jeung kanyimas Nawang Asih. Tos kitu lajeng anjeunna sasauran. Tah dina mangsa-mangsa ieu kula teh estuning keur ripuhna keur urusan nagara Kipati. Keur ngahangkeutkeun dina sagala widang pangwangunan. Ukituna asa hayang sapoe dua poe mah kaula teh niiskeun pikir ngabebenyokeun hate ku jalana somoro mencek kaleuweungsan Mandaraka. Ku jalan eta kahayang kaula mugaha ieu Kipati jeung Nyimas Nawang Asih bisa mere paidin ka Kakang. Unyuk sumanga Kakang. Jisim abdi sedang iringan teu kaabotan. Bade sareng saha salira angkat nanti Kakang? Lantaran anjeun mah dipika butuh keur ngajaga nagara.
jadi nu pantes keur marengan kaula taya liat Iwati Patih Winata jeung sababaraha urang prajurit Kipati kumaha satuju atawa henteu kira-kirana Kipati. Kantenan satuju kaula nu sae mangga bade bubujeng mah sareng Ki Winata teu kaabotan jisim abdi mah Kakang Prabu. Kipatih Kunjaya memang atoh nu aya anjeunna mah di nagara bae cenah teu kudu ngilu atuh cenah moro anu miang mah sina Kipatih Winata nyatana patih kadua di eta nagara nu biasana ditugas mah memang tugas kaluar. Syukur mun kitu mah kacida syukurna bagja keur kaula ge Kipati. Ayeuna kaula rek nyarita ka Nyimas. Unuk sumanga Kakang, Nyimas bojo Kakang. Sumanga kaula nun Kakang, balon Nyimas Dewi Nawang Asih. Ngagalindeng bari neuteup anteng naker kanu jantung caroge. Kabandungan panginten kuangeun. Jadi Kakang teh aya maksud saja moro mencekal eueung Nyimas. Hitung-hitung nenangkeun hate tina karudek ku ayana kasibukan di ieu nagara. Kumaha ngahangawidian atawa henteu ka Kakang Nyimas? Sumanga kaula nun ngawidian pisan abdi mah. Teu kaabotan kaula nun Kakang mangga bade bubujeng mah. Bade nyirnakeun mana supados engke upami mulih deui jembar emutanana Kakang. Syukur nya Nyimas mere paidin ka Kakang. Laras kaula nun Kakang kinten-kintena iraha waktosna bade angkatna. Isukan Nyimas isuk-isuk. Sae kitu ge munggi we hasilna nyugemakeun kalayan salamina. Aya dina kasalametan Kakang. Kakang amanat ka Nyimas khususna jeung ka Kipati. Bade amanat naon Kakang? Sumangga naha aya amanat naon Kakang Prabu geura saurkeun jung. Kipatih ge para mitra ngilu harita teh ngajukeun hiji pertanyaan Kakang jeung Raja. Daya lian kahijina amanat perkara pamajikan Kakang nu kadua Nyimas Nawang Asri nitip supaya dijaga diriksa tur kudu dianggap adipet ku hinis ku salira Nyimas. Kakang miharep supaya Nyimas dinamikanya ahna Kanawang Asri teh sekudu sarua jeung dina mangsa Kakang aya di karaton. Ulah nilam-nilam, ulah ari aya Kakang ngebrehkeun ka nyaah ngebrehkeun ka deudeuh. Ari Kakang teu aya malik ceuceut, malik ngewa, tahal eta nu teu dipiharep ku Kakang teh Nyimas. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngabandungan ye dongeng. Atuh para wargi sadaya Sang Prameswari anu katelah Dewi Nawang Asih. Harita teh tuluy atuh para mitra cumarios. Kaula nun Kakang sing percanten karai ireh rai moal bade ngalalaworakeun kana eta kapalai Kakang kaula nun sareng mugi sing percanten salalamina isim abdi baris mikanya mika deudeuh karai asri kitu kaula nun. Nuhun Nyimas kalayan sanyana pisan. Kakang percaya sagemlengna ka Nyimas. Nu kaduana Kakang ge miharep ka Nyimas titip nyaeta Den Santi Aji jeung Dewi Larasati anak Kakang ti Dewi Nawang Asri. Tah atuh
maranehna duaan kudu dianggap anak pribadi, Titi Dewi Nawang Asri kudu dianggap anak petkuhinis Nyimas. Ulah rek dilalaworakeun komo ayeuna apan keur memejehna atuh bengal. Umur nage kakara 10 tahun jeung 8 tahun. Mibutuh kasabaran jeung katulatenan dina ngoning ngurusna. Kukituna kakang miharep ka Nyimas sangkan nya-nya dina ngasuhna. Tur nya-nya dina ngoning mikanyaahna Nyimas. Kumaha sanggup atawa henteu Nyimas? Kangjeng Raja harita teh para mitra hoyong neuleman eusi hatena nu jadi pamajikan nyariosna dariana kera bari teutepan nama seukeut ditujukeun ka anjeunna. Nyimas Nawang Asih enggal ngawaler kalayan tatagnaker. Kaula nun kakang naha geuning sapertos nu cangcaya ka jisim abdi kakang. Lain urusan cangcaya atawa henteu na Nyimas. Ngan kakang teh ngarasa salempang inggis ku bisi rempan ku suga Nyimas. Kakang kanggo jisim abdi wantuna ditunggal jangga upami henteu mikanyaah henteu mikadeudeuh karen aji kalih kanyi laras kaulanun ti alit apana diasuh ku jisim abdi tur kaleresan apanan abdi mah teu gaduh turunan nya kamaranehna duaan tamplokna kanyaah sareng kadeudeuh jisim abdi teh kaulanun. Kukituna pantes upami aranjeuna dianggap salaku anak pribadi ku jisim abdi kaulanun. Kukituna mugi kakang teu ngaraos rengat manah atanapi teu ngaraos hariwang jisim abdi salamina baris mikanyaah kaden aji kalih kanyi laras. Kitu kaulanun kakang. Sing percanten kakang, sing percanten. Nyimas Dewi Nawang Asih sababaraha kali nandeskeun ka Kangjeng Raja sangkan Kangjeng Raja percanten kana kasauranana. Sangkan Kangjeng Raja neundeun kadeudeuhna bari henteu cangcaya naon-naon. Marah maina kerarai Kangjeng Raja ngabandungan sakura kasauranana nu janten garwa Nyimas Dewi Nawang Asih. Nyakitu deui Kipati ge harita sababaraha kali ngebrehkeun pamanggihna. Bari atuh harita teh susumpahan sagala rupa. Wirehna salami ieu ku anjeunna ge kasaksi yen Nyimas Dewi Nawang Asih micintanaker boh ka Nyimas Dewi Nawang Asri nyakitu deui kadua putrana Den Santiaji jeung Nyimas Dewi Larasati. Anu matak munasabah naker upama Kangjeng Raja ngaraos panuju ngebrehkeun sikepna nu sakitu matak nyugemakeun. Kangjeng Raja manggut sababaraha kali bari ngagalindeng sasauran lirih naker. Nuhun Nyimas nuhun. Kakang teh ngarasa bagja nu taya papadana. Sugema taya hinggana ku ayana kasanggeman ti Nyimas sapertos kitu. Nya kitu deui kakang ngarasa sugema teh pohara. Oge kaula teh Kipati sugema ku ayana Kipati sakitu bebelana ka kakang jeung ka kulawarga kakang. Memang jeung nyana salila ieu ku kakang ge katingali kanyaah jeung perhatian Kipati ka anak kaula. Boh kaden aji nya kitu deui ka Nyi Laras. Keur saterusna ayeuna keneh kula nugaskeun ka Kipati supaya nyusulan Kiwinata sina ka dieu keur katahar dina poe isukan Kipati. Cing ka ditu. Ung sumanga kaula nu dikantuh lengah kaula nu Gusti. Kipatih Kunjaya nyemah bari ngeson mundur. Beral Kipatih kade ulah teu ieu. Ulah teu ayeuna ka dieu nanya. Sumangga kaula nu cedok nyemah atuh ka Nyimas Dewi Nawang Asih bari pokna kedalisan.
Kaulanun acek mangga dikantun heula ku jisim abdi kaulanun. Wireh bade kapatihan kanggo nyusulan Kiwinata. Atuh dipiwarang ka dieu kaulanun. Beral Ki Adi gera laksanakeun sakur pancan ti Kakang Prabu. Kalayan mugia sing lancar ngadatangkeun hasil nu matak nyugemakeun. Sabada pamitan beral wemiang rurusuhanaker. Angkatna Ki Patih Kunjaya rek nyusulan papatih kadua muka telah Patih Winata Suta. Ngaso heula, ngaso heula, ngaso. Para mitra pamiarsa, sabada pamitan mah sakumaha nu kauninga beral wemiang. Rurusuhanaker angkatna Ki Patih Kunjaya. Sejanyusulan papatih kadua nuka telah Patih Winata Suta. Ki Winata nu disusulan ku Patih Kunjaya memang teu hararese nana. Disusulan teh anjeunna harita kene gesat gesut miang, terus lebet ka karaton diiringkeun ku nu nyusulanana. Barabat Kangjeng Raja nerangkeun pamaksudanana, nu saestu pangna nyusulan Ki Winata. Wireh aya rencana dinten enjing bade kaleuweung Mandaraka pikeun bubujeng Moro Mencek. Turmenta diantir ku Patih Winata dibarengan ku para prajurit nagara nuliana. Sanajan berat ninggalkeun nagara kawuwuh loba uruskeun. Harika dahak baha mah teu wantun, lumatak taya jalan lian keur Ki Winata iwati nyanggupan. Kana pangajakna Kangjeng Raja nyakitu ditalete ditaroskeun harita kene. Nginaan naon bae sagala rupana nu prayogi dicana kanggo bekal moro. Nyakitu deui perkara kuda ge bade dianggo ku Kangjeng Raja. Ditaroskeun naha bade kana kuda nu bodas atanapi kuda nu hideung. Atanapi ngangge kuda si bulu beureum. Ngeunaan hal eta Kangjeng Raja munut kuda bodas nuka telah nasi kapuk kangge tutungganganana. Da memang si kapuk maapanan tos kacoo, kudana ge bager jeung nurut kanu jadi dunungan. Sabada beres harita teh babadan tenan, Ki Patih Winata mundur ti payuneun Kangjeng Raja sinareng nyimas Dewi Nawang Asih. Nyakitu deui Ki Patih Kunjaya ge mundur, maksudna bade mantuan Ki Patih Winata kangge tatahar nyadiakeun sagala rupana dina ngoning nyiapkeun sing sagala rupa pikeun bubujeng. Dan nyakitu atuh sahanteuna seueur anu kudu dibawa. Maklum raja teh bade bubujeng. Kaperyogian cenah dina waktos bubujeng kedah disiapkeun sapulatina ulah nepi ka teu kabawa. Waktosna seep.